Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lydia Kusandrian dari kelas 9C. Saya di sini berperan sebagai Krista. Hai, saya Sedel Aulia dari kelas 9C. Saya di sini berperan sebagai Rea. Hai, saya Sautulan Sari dari kelas 9C. Saya berperan sebagai Laura. Hai, saya Salvo Melani dari kelas 9C. Saya di sini berperan sebagai Fiona. Hai, saya Griselda Gianti Dialhaq dari kelas 9C. Saya berperan sebagai ibunya Krista. Dina hiji dinten, Krista keur siap-siap reka sakola. Ujug-ujug, mamana mere kado, nyaeta tas anyar. Krista meni bunga, terus langsung make tas anyarna ka sakola. Wah, besar nuhun. Ya, kami-kami itu berangkat ke sekolah. Oke. Krista gara-gara nyamper. Tas mana anyar nih? Ini kan kenali. Oh iya, mama orang karang meuli ke luar negeri alus kan? Alus pisan, orang jadi yang balik. Wah, halus pisan. Ningali atuh. Entong bisi rusak karang meuli anyar. Koret. Tadi di pamer-pamer itu Jepang inilah. Masa nara? Terus temuan Bella? Yo, ngomong batasannya, si Krista menimbungan dari babaturan orang deui. Bisa kere atau ngambak-ngambak kare. Pas nepi di sakola, Krista keur diuk sorangan. Rea, Fiona, Laura boga niatan rek nyamperkeun si Krista. Tapina Wow, tinggal itu si Krista, sorangan wae. Samperkeun yuk. Si karunya, tapi kan manehna sorangan ngomong mau jadi babaturan orang deui. Krista, sorangan wae. Kamana emang si Laura, Fiona, jeung si Rea? Kenapa? pas ningali Krista diuk sorangan wae, Rea, Fiona, Laura nyoba ngadeketan si Krista. Tapi tetep wae si Krista ambungan ulin deui jeung maranehna. Nah, sih kagak diangkat dia. Terus ngomong ke orang pelit, sombong. Terus tunggu di babaturan deui. Ih, dasar si Krista. Padahal Arman cuma kabaturan doang. Sebel. Pas balik sakola, Rea, Fiona, Laura sareng Krista balik bareng lempang. Tapi maranehna ngajaga jarak jeung si Krista. Padahal kan babaturan itu. Lu gimana caranya bisa jadi babaturan si Krista deui? Pas Krista keur lempang, ujug-ujug Krista raga gara-gara sukuna nincak batu. Krista sareng tas anyarna kotor gara-gara raga ka taneuh. Mas, Krista. Kamu itu kenal ya? Krista ngerasa era pas babaturana nungges kumanehna jauhan malah nolongan manehna. Krista langsung nyokot tas anyarna nu kotor terus mangkat nuju Imana. Krista. Nenek ya non. Mama Krista si Kristana kemana?
tadi mah pas sekolah langsung asup ke kamarnya. Sama Krisna bisa pemanggil fisik Kristana ke ke dapur. Risa, kita ada bebaturan di luar. Gimana? Tenang itu, Risa tuh detik kelas karangan sarang si Lea, si Fiona, sarang si Lorna. Ayo kita keluar ikut kita. Nah, Krista, nyuri teh tadi. Lecet teh tadi. Maaf nih mulai tadi orang udah sombong, udah johan mana, maaf nih. Arulang ge minta maaf, geus ngomong ke maneh. Ini sekali pikiran ini Ayo. I